Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ayeuna urang ngawitan ngaoskeun kitab Matan Safinatun Najah. Kitab fikih mazhab Imam Syafi'i Rubu Ubudiyah Tikawit Muqaddimah Rukun Islam Rukun Iman dugi ka bab haji kagungan Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim Bisamir Al-Hadrami rahimahullah wa nafa'anallahu bihim amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi bidaraini amin radhiyallahu ankum. Bismillahi ngawitan ngawas abdi kalawan jebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat ageung ya Allah, Ar-Rahimi tur anu mapari nikmat alit ya Allah. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah, Rabbil alamina nu mangeranan sadaya alam. Wabihi jeung ka Allah nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya ala umuri dunya kana pirang-pirang urusan dunia wa dini jeung agama. Wasalla jeung moga nambihan rahmat saha Allahu Allah wasallama jeung moga maparin kasalamatan ya Allah ala sayyidina ka Gusti urang sadaya Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyina nu jadi panungtung pirang-pirang nabi wa alihi jeung ka keluargana Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi jeung ka para sahabatna Kanjeng Nabi Muhammad ajmaina tegasna sadayana. Wala haula jeung teu aya daya upaya eta tetep wala quwata jeung teu aya kakuatan eta tetep illa billahi angin ku pitulung Allah al-aliyyi anu maha luhur al-azimi tur anu maha agung. Ieu muqaddimah matan kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Urang ngawitan ngaos dengan nyebatkeun asmana Allah Ar-Rahmani Allah teh anu mapari nikmat ageung ka makhlukna. Ar-Rahimi Allah teh anu mapari nikmat alit. Maksudna sanes bentuk nikmatna anu ageung alitna tapi bentuk konsumen anu narima nikmatna. Maksudna Ar-Rahman teh di Allah anu mapari nikmat ageung ka makhlukna di dunia. Maksudna di dunia mah Allah mapari nikmat tapi jalmi anu ngarasaan nikmatna eta seueur. Arek jalmi muslim ataupun non muslim sadayana ngarasa nikmat Allah. Ar-Rahimi Allah teh nu mapari nikmat alit di akhirat. Maksudna mungkin mah di akhirat mah anu meunang nikmat Allah teh ni orang-orang anu memang dipikari doa ku Allah anu kenging rahmatna Allah. Tapi dari segi ageung alitna mah Ar-Rahim lebih ageung karena nikmat di akhirat lebih ageung daripada nikmat di dunia. Jadi maksudna secara garis besarna seperti gitu. Ar-Rahmani Allah teh mapari nikmat ageung di dunia, ageung ti dinya teh maksudna anu narimana. Sabab di dunia mah ari jelema muslim ataupun muslim meunang nikmat, ari nikmatna mah alit. Karena nikmat di dunia mah sebagian kecil dari nikmat akhirat. Ar-Rahimi Allah teh mapari nikmat alit di akhirat, dalil sanes alit nikmatna tapi alit saalit anu narima nikmatna karena memang hanya orang-orang anu dipikari ku Allah. Alhamdulillahirabbil alamin sadayana puji teh kangge Allah teh anu ngurus sadayana alam. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din urang teh nyuhunkeun pitulung teh ka Allah atas urusan dunia maupun agama. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Moga Allah teh maparinan rahmat, kasih sayang, nambihan rahmat, nambihan kasih sayang yang kasalamatan ka Kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyyin Kanjeng Nabi Muhammad anu jadi panungtung pirang-pirang nabi. Wa alihi washabihi ajmaina sareng ka para keluargana ka para sahabatna sadayana. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Urang teh teu aya daya, teu aya kakuatan, teu aya tanagi kecuali sadaya na eta teh pamasihan ti Allah. Urang tiasa ngalaksanakeun kasayan eta sadayana kekuatan daya ti Allah. Al-Aliyyal Azim Allah teh anu maluhur, Allah teh anu maha agung.
Paslun ari ieu teh hiji pasal arkanul islami ari pirang-pirang rukun Islam khamsatun eta aya 5. Syahadatun kahiji nyaksian an kana sanyana kalakuan la ilaha eta henteu aya pangeran nu wajib diibadahan eta tetep illallahu angin Allah. Wa anna Muhammadan jeung sanyana Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah. Wa iqamus sholati jeung ngadegan salat, wa itauz zakati jeung ngaluarkeun zakat, wa saumu ramadanin jeung puasa di bulan Ramadan. Bisa Ramadana tiasa Ramadanin pantennya. Wahijul baiti jeung munggah haji ka Baitullah man tegesna ka jalma istatoa anu mampu ieu man ilaihi ka bait sabilan di jalana. Pasal kedua ngajelaskan rukun Islam nyata aya 5 syahadat nyata nyaksian bahwa taya pangeran nu wajib diibadahan kecuali Allah jeung nyaksian sanyana Kanjeng Nabi Muhammad eta utusan Allah. Terus ngadegan salat, kaluarkeun zakat, puasa di bulan Ramadan sareng munggah haji pikeun jalma anu mampu. Paslon ari eta hiji pasar arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman sitatun eta aya genep angtumina kahiji ngimankeun anjeun billahi ka Allah wa malaikatihi jeung ka pirang-pirang malaikatna Allah wa kutubihi jeung ka pirang-pirang kitabna Allah wa rusulihi jeung ka pirang-pirang rasulna Allah wa bil yaumi jeung kana poe al akhiri anu akhir wa bil qadari jeung kana qadar khairihi anu alus ieu qadar wa syarrihi jeung anu goreng ieu qadar minallahi eta tetep ti Allah taala bari mahaluhur ya Allah. Pasal ieu ngajelaskan tentang rukun iman. Rukun iman teh aya genep hiji ngimankeun ka Allah, percaya ka Allah, wal malaikatihi jeung ngimankeun ka para malaikat percaya akan ayana malaikat. Malaikat teh makhlukna Allah, wa kutubihi jeung percaya kana kitab-kitabna Allah, wa rusulihi jeung percaya kana utusan-utusanna Allah, wa bil yaumil akhir jeung kudu ngimankeun kana poe akhir. Poe akhir teh poe kiamat. Wa bil qadari jeung kudu ngimankeun kana qadar. Qadar teh nyaeta naon rupiah anu memang jadi keputusan Allah terjadi ka makhlukna sapertos ka urang, takdir. Eta sadayana kudu diimankeun khairihi wa syarrihi arek alus arek goreng takdir qadar eta sadayana kudu diimani sabab eta teh ti Allah. Paslon ari teh hiji pasal wa makna la ilaha illallah jeung ari makna na lapad la ilaha illallah. La ma'buda eta henteu aya pangeran wajib diibadahan eta tetep bihakin kalawan hak bil wujudi dina wujudna illallahu angin Allah. Pasal ieu ngabahas tentang makna lapad la ilaha illallah. La ilaha illallah kalimat tauhid maknana teh bahwa la ma'buda bihakin teu aya pangeran wajib diibadahan kalawan hak kalawan bener pil wujudi dina ayana illallah angin Allah. Jadi mana lapad la ilaha illallah teh bahwa teu aya pangeran wajib diibadah secara benar eta kecuali Allah. Hanya Allah nu wajib diibadahan, hanya Allah nu berhak diibadahan. Paslon ari eta hiji pasal alamatul bulugh ari pirang-pirang ciri na baleg salasun eta aya 3. Tamamu khamsa asyarata sanat tamamu khamsa asyarata kahiji sampurna umur 15 naonna sanatan taun bizakari di lalaki wal unsa jeung di awewe wal ihdilamu jeung kaluar cai mani eta napi sperma bizakari di lalaki wal unsa jeung di awewe litis aisinina karena sabada umur 8 pirang-pirang tahun wal haidu jeung haid bil unsa di awewe litis isinina karena umur 8 pirang-pirang tahun. Paslon dibaca naropa sabab jadi khobar mubtada mahdhuf alamatu dibaca naropa sabab jadi khobar mubtada siropana doma sabab jama muannas salim al bulugi dibaca jer sabab jadi mudhof ilaih ciri jernya kasus sabab isim mufrad salasun khobar dibaca ropa sabab jadi khobar mubtada ciri ropana domah sabab isim mufrad tamamu dibaca ropa sabab jadi badal ba'du minal kultina salasun ciri ropana domah sabab isim mufrad khamsata asyara dibaca jer mabninya babni mahal jer sabab jadi mudhof ilaih tina tamamu sanatan dibaca nasab sabab jadi tamyiz tina khamsata asyara
Fi zakari jar majrur fi huruf jar zakari dijarkeun ku fi wal unsa waw huruf atap al unsa diatapkeun kana zakari jar wal ihtilamu waw huruf atap al ihtilamu diatapkeun kana tamamu ropa al ihtilamu tamamu ropa al ihtilamu ropa fi zakari jar majrur wal unsa diatapkeun kana zakari jar litis i lamna huruf jar tis i dijarkeun ku lam ciri jarna kasar sabab isim mufrad sininina jar jadi mudhof ilaih ciri jarana ya sabab mulhaq jama muzakkar salim wal haidu wawuna huruf atap al haidu diatopkeun kana tamamu ropa ciri ropana doma sabab isim mufrad bil unsa jar majrur litis i sinina sami serangan ieu. Pasal 5 ngabahas tentang ciri balig. Ciri balig teh aya 3. Mana anu 3 teh tamamu khamsa asarota sanatan nu kahiji sampurna umur 15 tahun. Jadi ketika seseorang beres memasuki umur 15 tahun maka eta teh tos balig. Bizakari wal unsa rek awewe rek lalaki umur 15 tahun balik awewe umur 15 tahun balik wal ihtilamu jeung nu kadua ihtilam teh keluar cai mani sperma ketika seseorang keluar cai mani maka eta seseorang teh balik bizakari wal unsa rek awewe rek lalaki keluar cai mani balik jadi awewe keluar cai mani balik ngan keluar cai mani jadi balik satelitis isinina lamun eta jalma anu keluar cai manina geus umur 8 tahun lalaki umur 8 tahun keluar cai mani balik awewe umur 8 tahun keluar cai mani balik nah, wal haidu nu terakhir ciri balik teh head bil unsa pasti nari head mati awewe ketika awewe keluar getih head maka eta awewe teh balik litis isinina lamun awewe na geus memasuki umur 8 tahun. Paslon ari eta hiji pasal surutu ijijail hajari ari pirang-pirang syarat nyukupkeun susuci ku batu samaniatun eta aya 8. Ayakuna hiji kudu aya ieu ijaul hajari bisalah sati ahjarin eta tetep ku 3 pirang-pirang batu. Wa ayun kia jeung kudu ngabersihkeun jalma al mahalla kana tempatna. Wala yajipa jeung ulah kaburu garing naon an najasu najisna wala yang takila jeung ulah pindah-pindah ieu najis wala yatroa jeung ulah datang alaihi kana najis naon akhoru anu sejen wala yujawiza jeung ulah ngaliwat ieu najis sobhatahu kana lipetan jalma wa hasyafatahu jeung hasapah jalma wala yusiba jeung ulah keunahu kana najis naon maun cai wa angtakuna jeung kudu aya naon al ahjaru pirang-pirang batu tohirotan eta anu suci. Paslun khobar mubtada ma'ruf surutu jadi mubtada ropa ijai jadi mudhof ilaih jar al hajari jadi mudhof ilaih jar samaniatun jadi khobar ropa ayakuna ana huruf nasab yakuna fi'il mudhari dinasabkeun ku an bisalah sati bar huruf jar salah sati dijarkeun ahjarin mudhof ilaih jar wa ayun kia wa huruf atap ana huruf nasab yun kia fi'il mudhari dinasabkeun ku an ciri nasabna patah al mahala jadi mudhof jadi maf'ul bi bacana nasab ataupun sebagian ayeuna beranggapan bahwa dibaca al mahallu nya berarti wa ayun kial mahallu jeung kudu bersih naon al mahallu tempatna gitu. Lamun wa ayun kia jeung kudu ngabersihkeun jalma al mahala kana tempatna wala yajipa wa huruf atapana huruf nasab lana huruf nafi yajipa fi'il mudhari dinasabkeun ku an ciri nasabna patah an najasu jadi fa'il tina yajipa ropa wala yang takila wawna huruf wawnya waw huruf atapana huruf nafi yang takila diatapkeun kana la yajipa wala yatroa sami alaihi akhuruna jadi fa'il tina yatroa wala yujawija sami yujawija fi'il mudhari diatapkeun kana yajipa dinasabkeun sofatahu jadi maf'ul bih jadi maf'ul tina yujawija wa hasyapatana diatapkeun kana sofatahu wala yusiba nah dieu ge sami diatapkeun kana yajipa maun jadi fa'il tina yusiba wa ang takuna wa huruf atap an huruf nasab takuna fi'il mudhari dinasabkeun al ahjaru jadi isim takuna diropakeun jadi takuna teh kalebat kana fi'il nawasyih teh ka fi'il nawasyih teh fi'il anu ngarubah kana mubtada jeung khobar asalna mubtada teh ropa ayeuna jeung khobar teh ropa dirubah kaasupan ku
fiil nawasih makana wahwatuha teh ya. Tatakuna teh kalebet kana wahwatuha. Al jaru jadi isimna tohirotan jadi hobarna al jaru ropa tohirotan nasob. Tarpa ulisma utang si belobar ngarupakeun kana isimna nganasapkeun kana hobarna. Nah, ieu mau ngabahas tentang syarat susuci ku batu nya. Nah, ieu teh ngabahas tentang istinja. Jadi istinja teh susuci ataupun bebersih santos kahampangan atanapi kabeuratan. Jadi santos kahampangan sareng ataupun kabeuratan urang wajib istinja, hukumna wajib kudu dibersihan. Dina istinja eta teh urang tiasa ngagunakeun dua alat. Bisa ku cai ataupun ku batu ataupun anu paling sae mah digunakeun saduanana. Lamun digunakeun saduanana maka anu pertama digunakeun batu heula nami ku cai gitu. Bisa milih salah sahijina cai hungkul mangga, batu hungkul ge mangga. Nah, tidak dibahas. Lamun ayeuna urang arek istinja ku batu maka syaratna teh aya 8 surutu ijail hajari sama niatun. Syarat susuci ku batu, syarat susuci ataupun istinja ngagunakeun batu teh salah satu sama niatun aya 8. Aya ku nabi salah satu ajarin anu kahiji istinjana teh kudu ku 3 batu. Jadi kudu ngagunakeun minimalna 3 batu. 3 batu teh pertama batu kahiji dioleskeun, batu kadua dioleskeun ku batu katilu gitu. Ataupun tiasa ku hiji batu tapi harus mempunyai 3 sisi. Nu 3 sisi teh eta berarti sisi pertama dioleskeun, sisi kedua dioleskeun, sisi ketiga dioleskeun. Ulah sampai sisi kahiji terus dioleskeun pas kaduana dioleskeun deui ku batu eta keneh. Jadi kudu beda batu ataupun beda sisi. Tapi ingat minimal 3 batu sote lamun memang bersih ku 3 batu. Adapun kalau tidak bersih maka harus ditambahan deui. Nah, lamun rek ditamihan sayana kedah ganjil. Jadi lamun 3 teu bersih, 4 bersih misalkan tamihan deui supaya ganjil jadi 5. Terus wa ayun kial mahala jeung nu kaduana kudu ngabersihkeun eta tempat najisna. Ketika urang istinja ku urang diolesan ku batu teh kudu bersih. Nah, bersihan namun ayeuna tos kahampangan kudu bersihan tos kaberatan kudu bersih. Wala yajiban najasu terus najisna anu arek diolesan ku batu teh ulah kaburu garing, ulah garing. Sabab lamun garing mah batu tidak bisa ngangkat eta najis. Teu bisa eta mah kudu ku cai kudu dikumaha wae. Wala yang takila jeung najisna ulah utal atel, utal acret. Kudu di tempat najis nu eta ulah tika ke tempat mana-mana. Lamun utal atel pun dah pindah ucerat acret maka eta mah kudu ku cai teu kenging ku batu. Wala yatru alaihi akhuru jeung najis teh ulah kacampuran ku anu sejen. Mun kacampuran ku anu sejen mah berarti eta mah kudu ku cai teu kenging ku batu. Wala yujawi hasapatahu jeung najis na teh ulah ngaliwatan kana lipetan mah ketika urang misalkan kabeuratan lipetan eta pas bobokong urang aya lipatan tah si najis teh ulah ngaliwatan eta. Lamun ngaliwatan eta berarti ucerat acret teh utal atel teh ya. Eta mah kudu ku cai. Wa hasyafatahu jeung ulah ngaliwatan hasyafah jalma. Nah, lamun kahampangan pameget misalkan hasyafah teh mastaka anu pameget teh kenging eta si cai pipis teh ngalangkungan mah hasapah eta. Lamun ngalangkungan kedah ku cai. Wala yusibahu ma'un tu jeung najis teh ulah kacampuran ku cai. Wa antakunal ahjaru tahiratan jeung deui batu anu ku urang digunakeun teh kudu ku batuna anu suci. Tah eta secara singkatna penjelasan tentang istinja ataupun susuci ku batu. Urang lajengkeun pangintenna. Wallahu a'lam.